manusia tara lepas dina masalah teu gampang bisa melepaskeunana teu gampang melepaskeunana mun urang hoyong lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna mun urang pareng dahar jeung jelema penting kudu inget eta teh saha najan pohara laparna kudu nyengker maneh ulah mangpang meungpeung pedah dahareunana ngarareunah boa teuing eta teh rek ngadoja Sampurasun. Sehat. Salaman deui wae. Punten Pak Budi, Geril, sehat? Pangestu urang geus bagja tina kananya tiasa pendak deui ngalangkungan rumasa. Rumus masalah sadidi. Masalah kanggo danget ayeuna nyandak jejer nyaeta hal sarakah? Rakus, tamak, naon deui? Rewog. Terus mak sagala dihakan para wargi. Eta teh abdi pisan. ya aku wae nya. Nya da urang mah kedah jujurnya. Memang gitu we kayanana. Tapi abdi gaduh rumus. Gaduh rumus. Nyata sangkan urang teu kitu teh kedah kumaha, urang teu saraka teh kedah kumaha. Tadi disanggemkeun ngalangkungan anu kahiji ayatna. Mohon. Jadi lamun urang pareng dahar jeung jelema penting kudu inget eta teh saha. Kaduana anu kaduana najan pohara laparna kudu nyengker maneh. Hartosna ulah saraka. Eta nganajan eta pohara naonna lapar. Kudu nyengker maneh. Hartosna teh nyaeta kudu bisa mawakeun diri. Ulah sarakahnya. Sing eling namina teh nya. Ieu maksudna kumaha ieu mun centrekeun itu mah maksudna teh janten urang aya waktos kitu nya. Aya waktos dina kesempatan memang tiasa we anu sae. Aya dahareun anu ngareunah, nu ngarareunah kitu pan. Eta teh nah urang sanaos tos lapar tos pohara laparna kitu pan. Tiasa teu urang nahan. Nyengker naon tadi teh? Nyengker maneh. Urang teh jagi harga pernah kan tos diobrolkeun perkawis ajen diri teh. Urang teh boga ajen diri atuh. Urang siga naon teh? Kokoro manggih mulut. Eta mangpang meungpeung. Eta ulah kitu. Ciga abdi. Asli ieu. Kan waktu sedakanya teh Nabi Muhammad. Lamun dahar kudu mekal wae. Atau sok nyanakan bekal batur gitu. Terang teh RW 06 rewog. Eta jadi RW 06 rewog. Abdi teh harita naon RW 06 teh nya waktu sakaean eta teh. Nuhun. Eta teh RW 06 cenah. Oh kitu nya. Eta teh RW 06. Oh nembe terang abdi. Ya maksudna harita keneh tos terang tapi waktu dicarioskeun RW 06 tah can terang ayeuna mah tos sarangan pangitanya. Ulah rewog. Sanaos tos memang lapar. Urang tos butuh pisan ya. Peryogi pisan.
puntennya, punten urang teh gaduh ajen diri, ulang ngajual diri. Ta eta. Ngera-ngera diri. Ngera-ngera diri. Sanos butuhnya. Leres. Terus disebatkeun dia. Najan pohara laparna. Butuh pisan. Da urang teh masih kena ajen diri. Gaduh ajen diri atuh. Hormat ka diri atuh. Nya akah salira ka nyalira lah gitu kan. Nah, kumargi aya wae kesempatan di mana urang panginten memang aya dina keayaan anu memang leres-leres pisan butuh. Kantos ngalaman tasan. Kantos. Leres butuh. Kumaha ye? Milarian solusina gitunya. Mah kumaha rumusna? Tah. Satu acan di walar enak urang cobian. Sok saheula ye bade Aya, saheula ye. bade nyarios Kang Budi. Ari perkawis eta mah kitunya tadi kokoro mangih mulut. Nya eta Ari seniman mah dari di panabehan mah biasa. Oh nya. Itu perbaikan gigi, mengpang we perbaikan gigi. Geuningan. Ngan panginten. Nya. Udah memang sakedahna sapertos kitu kedah aya watesanana kitunya henteu mak-mak henteu tipe porose henteu kumaha dang kege dicanak jeung kelerna gitu. Tah teu kitu. Ya, tapi sok ngahaja nyanak bungkus ke dibungkus nya. Sugan di bahanan. Tah eta teh da sanes dina bab eta dina bab katuangan wungkul. Tapi saha anu ngawasaan diri pribadi gitu. Pengalaman ku abdi mah sapertos aya geuningan dina Sekar Anyar, Anyuran. Kenging Pak Ubun Kubarsah. Ieu mah cutatanana we. Kumaha cenah Kang lirikna teh cenah? Anu Lat Poho Kapurwadaksi teh ya geuningan. Lagu Kalindih Cingsok. Lagu Kalindih sagewewek we lah. Lat Poho Kapurwadaksi diri leungiteun kalindi nafsu badani janten gumantung saha nu ngawasaan dina diri urang nah Gusti nah nafsu badani gitu eta pangalaman keluar tina sikapna tina laku lampahna gitu leres pisan eta Ageril kumaha lagu nu tadi cik numutkeun kamandang Ageril mohon jadi bahwa yen sudah mah yen ya dicampur aja kayaknya kan genjet kumargi sadidintena nya jarang gitu senda lemes leres sabios ya jadi leres bieu saur Kang Budi gitu nya ayana acara nabeuh komode di nu hajatan nya kadang ku barudak nayaga teh sok jadikeun mangpang meungpeung. Oh, mangpang meungpeung mak gitu tah. Jupa-jupa can sanguna can es krim tah apa mie kocok di kurilingan can bakso tahu eta teh kadak-kadak jadi ieu food tour cenah food tour ronsong kulineran mangpang meungpeung mohon nyata teh ya kan gitu da saleresna mah balik deui kana prinsipna yen hal anu berlebihan gitu nya leuwih teuing gitu nanaon ge jadi negatif gitu nya janten kumaha saha nu aya ngancik dina diri urang cenah eta mung cobi nya Kang Budi sareng Ageril lah anu sapertos tadi kitu nya cobi urang ningal aya jalmi anu model kitu abdi abdi kuat ganti kostum maka jadi geus nguriling kana mie kocok ganti kostum heula nguriling deui metode cirian kan apaleun meureun nu jaga teh ganti ku baju nu sejen hoyong kana es krim ganti deui baju ngilu deui baris ngantri jadi mal apaleun cobi upami aya jalmi anu sapertos kitu kiten kumaha tah Tapi kasebeleun. Tapi kasebeleun. Berarti urang teh tos ngajalankeun anu dipikasebeleun ku urang nyalira. Ah nya euy eta teh leres pisan. Upami urang ning jelema model kitu, urang sebel.
Sebel. Nah upami orang kitu sebel teu? Sebel pisan. Kudu kitu, urang teh kudu istilahna ngaji diri. Introspeksi. Model kitu. Sareparipaos nama ngilo payasan tunggal gitu. Ngilo payasan tunggal. Hartosna mohon upami mosisikeun urang teh di posisi anu sauwihna tadi nu sapertos di mohon. Sanes we pika sebeleun. Tapi piseuleun. Nah, ieu aya yeuna ayatna ieu. Aya ayatna. Ieu urang aos ka abdinya. Cobi. Ayat kesaberapa? Genep ka 7. Tah cobi. Ulah daek dahar di imah jelema kumed. Komo nepi ka mak pedah ngarareuna. Ceuk boga imah. Mangga singkenging carekna. Padahal cek hatena mah lain kitu. Sikepna piseuleun. Boa-boa sangu anu geus dihuapkeun. Ge kautahkeun deui cumah urang muji-muji oge piseuleun. Asa aya kidungna ieu teh. Aya kidungna kitu? Aya nya. Aya. Hal ieu hal anu dibahas sarakah. Ge eta mah aya puisi deh tapi ke ayat 17 ya. Sok mohon. Namun ieu heula ieu urang rengsekeun lah anu tadi. Tapi memang aya patalina ieu sareng ayat ke 17 nya. Ulah sirik teh. Ulah sirik. Tadi teh berarti upami urangna ulah disebatkeun ulah mangpang meungpeung, ulah mak. Upami di padamelan mah ulah ngarauh ku siku. Oh, nya. Pokona mah kudu nu aing. Kudu ku aing. Kudu ka aing. Pokona kudu aing we. Nya, bayangkeun Baden. Son anjeunna. MC anjeunna. Pimpro ieu deui. Itu nu ngadamel alat. Iya. Nu nabuh calung ieu, ngagendang ieu, kacapi ieu. Tah eta kumaha? Tapi upami kabuktosan memang sae pada melan aku mah. Sae memang. Mohon. Eta mah teu mak. Henteu nya. Memang keahlian. Aduh, mak. Anu ngarauh ku siku ya. Anu ngarauh ku siku anjeunna teu sanggeumeut tapi ku urang we pokona ku urang ka urang jeung nu urang leres sagala-gala gitu kan urang teh ulah kitu soalna upami urang cik upami ayeuna abdi hoyong ka abdi ka aing ieu tapi ternyata teu ka abdi ka batur tah kumaha upami nu kuduna ka aing ka batur sikan kumaha atuh ngambek Eta sirik. Kuciwa sirik. Eta sirik. Eta bagian abdi nah jadi ka batur. Sirik. Jalma anu mangpang meungpeung, anu rakus, anu reuwok, gampil janten sirik upami anu dipika hoyong ku anjeunna teu laksana. Teu kenging. Teu kacumponan. Jadi we sirik. Sirik ka batur. Oh, jadi aya hubungan antara sifat sarakah jeung sifat sirik. Tah, cobi aoskeun. Cik. Jentrengkeun deh, gencentrengkeun Hal sirik ini. Abdi ti 15 heula we nya. Mangga, biasa. Anak king. Mun hidup bijaksana, bapa teh bungah. Tada teuing agulna. Mun ngadenge ucapan hidup ngareusi. Ulah sirik ku nu mari gawe dosa anggur sing ajrih ka pangeran lamun kitu hidup yang hareupan mangsa anu gumila jentre aya patula patali antara sifat sarakah jeung sifat sirik kumargi sadaya jalmi hoyong gaduh hidup panghareupan mangsa anu gumilang. Sukses kapayona. Hoyong beungar. Telepat. Ukuranna beungar teh tina ekonominya. Ekonomi atau napi eta hoyong ngajantenkeun harga barang sareng harga diri teh. Harga barang jeung harga diri. Mohon, upami barangna luhur hargana, berarti harga diri oge luhur naik pan. Itu harga barang jeung harga diri.
hoyong ditaekeun ya. Di dasaran ku harga barang teh. Boga barang anu arawis nu marahal nu hargana tinggi, wes harga diri gue pan tiasa tinggi. Gengsi gitu, naik. Gengsi naik. Prestise naik. Ukuranna teh duniawi. Eta, tapi amun ninggal batur aya nu leuwih hade. Urang geus luhur ya. Istilahna barang nu dia urang tos arawis pokoknya. Tas awis, sepatu awis, jam tangan awis. Barang-barang mewah we. Mewah-mewah gitu, Pak. Pas ninggal tetanggi lebih mewah deui. Aduh panas. Panas. Bener. Eta tah sirik. Jadi lain ku hoyong gaduh istilahna panghirupan anu nya kanggo isukan. Untuk eta deui saleresna anjeunna tos cekap malihan tos langkung. Namung ninggal batur langkung seueur eta muncul ka sirik. Teu kirang. Tos cekap malihan langkung. Tapi hoyong nabihan kene berarti eta hoyong nyaingan batur. Teu sehat eta teh. Oh, teu sehat. Tapi aya rumusna. Naon rumusna? Tah. Rumusna sing ajrih deui tah. Oh iya. Aya geuning eta aya rumusna. Pangaoskeun lah ku ieu. Bawa men. Cik 17 bawa men. 17 nya pangaoskeun geura deui. Ulah sirik kudu mari gawe dosa. Anggar sing ajrih. Anggur sing ajrih ka pangeran. Jadi eta rumusna teh ajrih ka pangeran. Lamun kitu, tah eta ieu. Lamun kitu, hidup nyang hareupan mangsa anu gumilang. Waduh. Eta rumusna kanggo nyang harepan eta mangsa anu gumilang nya eta ajrih ka pangeran. Tah para wargi patali sareng janji pangeran yen jalmi anu ajrih ka pangeran tinang tos hirupna bakal menang mangsa anu gumilang atanapi sukses. Kaleresan pisan kirang langkung di tahun 88 tah kuliah teh sareng Abah Deni teh. Abdi teh adik kelasnya ieu teh baheula mah dipelonco abdi teh ieu. Jiwa leadershipna tos aya Abah Deni teh di komunitas di hiji perguruan tinggi. Saha terang geuning si Abah Deni teh nya kados ngalaman dosen mah nya, dekan mah tungtungna jadi rektor. Terakhir pan jadi presiden rumah tangga keluargi nu pangluhurna eta pangkatnya pangkatna ayeuna janten pembina di berbagai komunitas Indonesia deui luar biasa tiasa kitu teh karena sirik sanes kan mohon sanes sirik sanes da abah ge seueur abdi jadi sirik masalahna tapi sirik nu positif abdi hoyong meneladani jadi Abah Deni teh jadi inspirasi abdi. Urang ningali pengalaman cobi urang. Sia, kumaha, Bang? Tumali sareng anu pembahasan urang perkawis sarakahnya. Aya sabaraha anu jadi contoh pieuteungeun misalna urang nyanak tina pupuh aya model lampah beunteur mah ku urang ulah ditiru. Sabab ari manehna mah da sologoto ari beunteur mah. Gitu. Lauk leutik lah anak lauk. Beunteur teh anak lauk. Jadi eta anu ngadamel pupuhna teuing saha nya. Tapi eta upami rumpakanna ku urang dibaca lampah beunteur ku urang ulah ditiru. Olo barang hakan cacing garing kal dicapluk. Teu nyaho eta teh aya useupan. Nah, jadi ku sabab ku rakus-rakusna kitu lamun beunteur mah sagala dihakan. Nya. Beunteur mah wah kitu nya. Nah, kapungkur. Nah, eta rupina kasarakahan teh kitunya seueur pisan anu ngabalukarkeun ngait kana dirina. Oh, ngabaun. Picilakaeun. Contona beunteur ku urang ulah ditiru ta conto gitu. Conto eta teh nya si beunteur. Teu nyaho eta teh aya useupan. Da ku sabab sologoto urang oge dina kahirupan. Mangsa nya kitu. Ulah sologoto. Gurung gusuh sologoto. Ulah gurung gusuh. Ulah mak geuningannya pangandika Gusti. Ulah sagala di dahar urang kudu ditinggali heula jeung saha yeuh urang teh. Eta ngariung teh jeung saha. Makana disebut teh
jeung saha urang dahar. Eta urang kudu koncina. Rumusna. Ternyata dina ngalakonan kahirupan di alam dunya teh peryogi hikmah. Eta hikmah nu sumpingna ti pangeran. Hikmah pangeran eta panuju abdi koncina. Kudu nuhun Mbah Omen. Cing ti kamana atau napi pengalaman ti Abah Budi lah, mangga. Oh, dari kapungkur mah ngalaman oge. Nya kahirupan anu jadi pientengin pikeun ayeuna kitu nya. Nya kapungkur ge kantos abdi teh panas tiris. Nah, bet panas tiris gitu. Geuning tetangga meser kulkas anyar. Gitu kantos. Kantos kapungkur teh padahal di rorompok ge aya keneh kulkas. Atuh dugi ka anyuk ngahutang maksakeun. Nya. Eta maksakeun kitu teh panan aya balukarna anu teu sae teh sababaraha hiji. Nya listrik jadi naik. Cicilan kedah aya dan nganyuk teh kulkasna. Nah, sedengkeun can dianggarkeun atuh seueur deui hal-hal anu memang teu kedah aya masalah janten masalah eta teh. Itu abdi kieu ngalaman. Ngalaman oge nya. Tah tapi eta kapungkur janten pieuteungeun atuh hari ayeuna mah. Terus zaman kiwari mah nya eta tadi rumus teh hikmah Gusti. Lajeng ari hikmah teh panan kawit nama sieun atanapi ajrih ka Gusti. Jadi asak mikir nanya. Muhun tah ayeuna mah janten tos henteu weh itu teh kapungkur mah eta mah pieuteungeun. Panas tiris da mulai meser kulkas. Panas tiris. Palingan enak janten tirisna aya nu meser kulkas, panasna aya nu meser kompor gas. Loba. Cik dia panas tiris. Geril pengalaman soal ieu mangga. Terutama soal syiriknya iri dengki gitu nya. Iri pidiknya. Kang Tos sih kapungkur bahasa nuju non proses kangge tugas akhir. TA nya. Ya kan lumayan seueur kitu nya maksudna teh. Kanggo resital maksudna ieu. Mun kangge resital pertunjukan nya utamana. Kadang anu ku abi jadi teu ngarti teh. Nah, ajang resital tugas akhir ieu padahal kan ieu kebutuhanna teh untuk akademisi. Kenapa malah dijadikan sebagai lahan kompetisi anu gengsi gitu tah. Kadang-kadang jadi industri. Ya. Jadi anu gengsi wah ieu pertunjukan urang pang alusna, pang saena. Sedangkeun sebenarnya mah secara esensi anu dinilai dinu pertunjukan teh komode utamina anu memang penyajian gitu nya. Nyata skill peroranganna, karya, urangna skill, hard skill urang, pami urang misalkan ngacapinya, berarti ngacapina hungkul gitu, vokal nu kararitunah namanya sebagai aspek pendukung. Belaras pisan gitu. Karena memang nya eta teh aku gengsi, urang teh pokona mah bung eleh ti batur, urang teh batur leuwih alus teh urang aduh panas tiris gitu dah. Panas tiris. Bari jeung begitu keluar nilai teh kadang sok tidak sesuai gitu, tidak sesuai harapan. Nya eta teh ya maksudna teh anu kuduna dikembangkeun teh nya kadon gengsina kitu lain skillna gitu tah. Gitu. Mohon nuhun pisan Geril. Ieu ti generasi Z ya. Ningali non rupi pengalaman ti Abah Omen, ti Abah Budi, ti Aa Geril, kumaha ieu kacendekana ieu Bahden? Aya jalmi anu sarakah leres ngajantenkeun anjeunna janten jalmi anu sirik. Sarakahan sirikan eta tanggian. Alihan sabumi mung dipisahkeun kitu nya ku hordeng eta lah benten RT berarti juga nama patali pisan ya caket pisan mung tadi tos aya rumusna urang teh kudu ajri ka Gusti ka pangeran naon buktosna kudu aya buktosna atuh yen urang teh teu sarakah deui nya teu sirik deui babalik pikir bertobat cenah eta nya eta anu kaopat ayat nu kaopat mending imam mending dihaleuangkeun lah gitu dihaleuangkeun atasan dihaleuangkeun aos heula we aos heula ke urang tinggal ieu maksudna naon ieu maksudna ieu misalnya aya kata-kata nu sae ieu ayat anu kaopat
ulah nyusahkeun diri ti poporose hayang beunghar. Duit mah ku sakilat ge bisa musnah. Siga anu ngadak-ngadak jang-jangan biur hiber kawas-kawas. Jadi bener. Lain temenang beunghar. Tapi di dieu ye kulantaran urang ajrih ka pangeran, pangeran anu nangtoskeun kahirupan urang, boh kapungkur, boh ayeuna, boh isukan, lain urang nu nangtukeun. Pangeran anu nyiptakeun urang terang naon nu dipika butuh ku urang. Jadi ulah nyusahkeun diri. Nah iya. Ulah nyusahkan diri di poporose hayang beunghar. Lain teu meunang beunghar biasa mangga tapi ulah di poporose iya nyusahkeun diri. Urang teh sok nyusahkeun diri, maksakeun diri. Tadi teh ambisi teh ti poporose teh hayang beunghar. Ulah melaan nganyuknya. Tah ngabelaan nganjuk. Pinjol. Waduh eta. Bari jeung teu can dibayar can. Baheula. Anu mah tos lunas. Nah, mun. Janten urang teh. Jadi seueur masalah nya eta anu disebat dibungkus ku kasusah nya kasusah tuh nyusahkeun nya. Nyusahkeun. Ku lantaran urang teh hoyong tadi teh beunghar. Hoyong langkung sanes sakali deui nya. Sanes teu kenging beunghar. Anu dipentingkeun ulah nyusahkeun diri. Margi lamun geus nyusahkeun diri, nyusahkeun sakabeh. Pasti nyusahkeun kaluargana, tatanggana, kabarera. Para wargi kitu geuningan naon rupi padaran urang, paguneman urang atanapi gunem catur hal bab patali sareng sarakah. Nyaeta di janten faktor penyebabna atanapi nu janten cukang lantaran teh margi aya sifat sirik pidik ta eta janten we sarakah. Patali sareng hal eta urang cinekeun ngalangkungan kidung ti Abah Omen, Abah Budi sareng Aa Geril oge sekaligus nutup tepangan urang dina danget ayeuna. Hatur nuhun mugia sasieun sabeunyereun sing janten barokah. Tongtonan jadi tungtunan. Prung. Ulah nyusahkeun diri ti poporose hayang beunghar. Duit mah ku sakilat ge bisa musnah. Siga nu ngadak-ngadak jang-jangan biur hiber kawas heulang. Sakitu bidawuh pangeran mugi Gusti ngaberkahan. Ulah nyusahkeun diri ti poporose hayang beunghar. Duit mah ku sakilat ge bisa musnah. Siga nu ngadak-ngadak jang-jangan biur hiber kawas heulang. Sakitu bidawuh pangeran mugi Gusti ngaberkahan. Hatur nuhun rahayu.